A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu dibere 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokus ke mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba ya hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gapleh kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat coba wae pakai maca kulhu hayang nyaho coba ya. Menang 2 jam teh ngahep-hep sakwa majikan abasi sora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya ditanya Pak kunaon apa kulhu beda konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji tukang bas jeung sajabana sing gede dahar mentak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang gawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae useubeuna emang tukang ragaji useubeuna geus tanyakeun sia ka ditu tukang ragaji teh maksudna tilok seubeuh ditarik ka luhur tarik ka handap tarik ka luhur tarik ka handap lain daharna ngaragajina useubeuna saanta kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh digawe kudu seubeuh beuteuh deuk ibadah ulah seubeuh beuteuh sebab cek Imam Ghazali deuk digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat lamun awak deuk dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleugeun nu mingguan bae contona anu udukna 2 piring ngaji nage hayang di luar bae neangan tihang eta dule jana dinu sepi bae hayang bebejana mah kabatur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu pasti nanyakeun ka di lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab bira oh mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah iya nanya ka aing yang sia malaikat rek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mangina segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang
Hai Rajab liwatkeun 3 bulan. Sebulan setengah, sebulan 10 poe, sebulan 5 poe, atau sebulan 20 poe liwat. Jadi juga tanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab. Sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab, kataballahu lahu shauma sittina, bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab, berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad aing. Eta karena kebat, nekad eta dongkos gitu. Boro-boro dadang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya, bisa asal ganjil. Namun teu 27 25 bisa teu kurang kan, bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji. Namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mengojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13. Kula mah karyawan kiai, sibuk 7 poe saminggu. Kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalang hidup 3 cuma 3 poe. Aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe cenah. Geus sapoe bae rebo bae geus. Aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor, bodem. Kira-kira nawar keneh bae. Siapa bener gegedena moal puasa bae buru. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kanjeng Nabi? Masyaallah, rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asad. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teu penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari. Eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam reboreup HS hudang-hudang jam 7. Cek ada puasa itu niat gerbeti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat jadi apa masalah. Mau niat teh jam 9 jam 10 ge masalah. Niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi. Asal encan ngadahar naon. Encan ngadahar naon bisa di atas. Kumaha lamun poan jam 7 ngawuduk, ngawuduk ngupat, aja ngopi segelas ngerokok. Karek inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus bohong. Puasa geus jebeg. Teu bisa.
syarat can ngadaharna naon can minum na ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwati hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.